Geus kebel amatnya teh ulah nggak masih Jenab. Kali-kali ulah nggak masih Jenab. Aing telepon heula. Tugan aktif. Iya, aktif-aktif. Aduh, aing galau amatnya semenjak ditolak si Jenal. Bangun aing kurang ngejadi jos, jomblo sapu. Jomblo bukan kutukan, jangan kucilkan, hanya kesepian, tidak mematikan, punya banyak teman. Aing duit boga-boga acan, saperek-perek acan ge. Oh my god! Ieu lembur panas amatnya, geus mah aing hideung, nambah hideung mah aing ku si Aceng. Geus kebel aing kepakapan di si Jenab. Kali-kali aing kangen. Mang, Ayo neng, numpang tanya, baut tuh kadang-kadang si Jenab. Jenab. Coba orang nanya foto Ini nak kos masih. kieu fotona. Oh kos gitu. Baut tuh Mang. Geus calik heula di dieu ya. Boleh. Ngomong-ngomong, neng nanyakeun Jenab perlu naon? Henteu Mang, atuh geus kebel be urang teu kapanggih-panggih manehna. Jati baturan SMP sampai ka kuari teu kapanggih-panggih. Oh, baturan TSMP. Heuh Mang, jahayang kapanggih geus kebel teu kapanggih-panggih. Oh, eta persahabatan anu keket amatnya. Heuh Mang, ih. Ja urang geus kebel ya hayang kapanggih TSD, SMP sampai ka kuari jeung kapanggih-panggih. Jenab ieu jelemana judes nya no ka urang Emang teh. anu bener mah? Oh, pan urang kadang nembak nyana aju ditolak. Ih karunya amat. Terus Mamang nyawa tuh imahan si Jenab. Geus selau kedeung kurang diantar, kuari mah panas kene neng. Aromanya aya parfum cewek ya. Pas sendal aing misalnya. Bulantung. Ya karena nih dia. Astagfirullah. Siap goceng, sopan amat. Nyawa Mang teu sopan amat, pakai salam ke naon ke asal sopan. Adiasi. Nak mah pan cewek sia geulis, nang mulung di mana? Ai sia-si, emang neng sampah di pulung. Pan neng aya di dieu. Atuh adi dieu lah, aja aing kayak masih Jenab. Berarti kabogona mah. Lain Mang, urang ge teh wau nya saha. Geus lo ngomong, tinggal diuk di gigireun aing yeuh. Nah, Geus. Terus Mamang nyaho teu imana si Jenab? nyaho lah. Ayo atuh anterkeun. Ke heula diuk teh heula di dieu. Ayo tadi Mang di dieu bae. Ieu budak karunya can diuk. Tadi mah manehna ieu, oh henteu ya kami. Orang diuknya mangnya. Heuh asila. Ih, main YouTube bae. Ajin si Neng urang diuk doang iyo. Atuh, geus. Ngomong-ngomong, Neng orang mana? Orang itu tuh, Orang mana? orang Tiga Raksa. Jauh amat. Ya deket Mang tuh di ditu. Lamun numpang mah suku pengkor. Lumayan, 5 hektar. Oh, siang geus ulah digodaan bae. Cing nun bae. Yo. Geus Mang lah ribut bae, mending antar aing yeuh kana si Jenab. Ayo. Lu sia mulai ilu, sia mah diajakna ngisinkeun. Betah amat sia. Kumaha engeh? Geus lah nu daek bae hayu. Ayo. Itu sih lah. Biasa kakarangan ke cewek. Araratul nggak ada yang enak aing. Siapa anak mah? Aing ke cewek gelis mah cocor-gacor aing kuat tadi ajak. Amun ka dia deui ku aing mah dibully ku aing teh budak. Weh. Sekeran ini dia. Sia. Teu moal. Ngesalkeun bae. Aing mah teresep, terenyin jantungan sesap we. Kedeng di modar sia we. Modal tergantung Allah. Stiuk sa di dia. Hiuk lah, aing bunga bujur. Apa? Lawan. Aing bener jasa ka anak si Moa. Atuh eta mah teu baleng, geus pesen depan ieu banget ge. Oh benar. Bo aing garak di karak kuari yeuh dikitukeun ku nyana aya cewek geulis. Aing teh diajak anu Jenab. Teu sopan amat anak mah. Oh benar kudu di rabakeun tah. Ka empang tah. Orang-orang jailan. Urang gak kadang di jalan. Heeh. Teu sopan menang awe di sorangan bae. Nya awena geulis teh. Gelis. Oh orang tiga anaknya nya jauh amat ka dieu. Neng, tuh mana tuh? Mana? Itu Oh ya, oh imana? Assalamualaikum, Jenab.
kebel. Aduh, aing mah nengok pihang bae lah. Kamar bae sia. Aduh. Ini jenap lain. Atuh aing masih jenap lah. Aku sih montok amat kuari. Ayo. Dia kena jadi tuh lah. Ayo. Ayo cari. Ngomong-ngomong, aku sih gedein tuh amat. Sih di parabanan ku indung sia. Eta bapak aing ngagiling sesa make uut badan. Bener sih di paraban uut badan. Heeh kitu. Berarti siap bebek di paraban ut badak. Bebek geus bogoh ka aing lin. Kuwi mah itu bogo deui ka sia. Piraku sia. Lima ke situ. Geus lah, ulah ribut bae. Sia sih cuma budak pos situnya. Hidup gembel kayak diajak-ajak ka dia. Atuh aing nyawa gitu, mana saha. Orang aing mah di tangan ternyana. Ini naon daek nganter-nganter. Geus lah mang, ulah dianggap omongan jenab mah. Terbawa lagi gitu bae mah nama. Nyaut sih di dia yang balik ke ditu. Dekil tak kuman lawan rempel sia. Awasnya lewat ke main bawa dan peso dapur kowe. Sebelum saya jadi peso dapur guys yang saya karung. Nuhun ya mang. Oh, Ngomong-ngomong siapa Fari di mana? Aing gawe di Indomaret nyampe ubun-ubun aing biri. Bener lah. Teu gawean bae tuh. Itulah ngepakan roti Jepang. Roti Jepang sih nah. Eta nu aya di awak sia nu nempel di hende. Nanti. Eta nu di hende. Tapi lain. Lain eta ta. Oh, eta. Bau memek. Oh, nya Fari lain. Eta sih nya. Saya betah bedinya. Betah aja eta yang butuh aya di awak aing ya, parang di awak aing. Ajak-ajak aing gawe atuh. Gawe ka mana sia? Ke pabrik sia. Heeh, kemun aya ku aing di SMS. Mas atuh lah aing nek balik. Sia ngahade si aya si kuman deui. Aing pamitnya. Sia aduh, sia nu hade nya. Pamitnya. Heeh, sing hade.